that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, doain Japati dikeprokan ini. Salam cinta untuk kalian semua. Bapak nonton waktosna supaya tidak jenuh. Bapak badai borangan hartosna ngabodor sorangan. Muncul bahasa Indonesia nama stand up comedy. Ya, terus terang stand apanya. Nah, tidak lamun BAB rata-ratana di WC. Tapi ai bapak mah tepat di WC. Bapak mah di bag-bagan. Ayo terang bag-bagan. Muncul di kamus bahasa Indonesia mah bag-bagan adalah suatu tempat untuk ngising yang berbahan bambu. Sekali deui bangunkan bag-bag. Jadi kamus bahasa Indonesia bag-bagan adalah suatu tempat untuk ngising yang berbahan bambu. Lamun BAB di payunan itu di WC sekolah, lamun aya jalmian teh dikunci. Pas dibuka, truk, oh kakunci berarti aya jalmaan. Teu kudu ditanya aya jalmaan teh eta kan kuncina di jero. Ai di bapak mah ditutupan teh ku karung. Ku karung. Bapak pernah suatu hari erek PAB ternyata karung teh nutup berarti aya jalmian. Bapak ngadaguan, Mam, setengah jam. Geus kesel ngadaguan, geus teu kuat. Ternyata wae anu keluar. Aneh kan? Bapak lempang selengkah ditanya. Ayaan teu nu ngajawab. Ayaan teu nu ngajawab rada tarikan. Ayaan teu goblok. Ternyata masih nu ngajawab. Oh, berarti eta mah anu jahil pas dibuka teh bener jamaah. Ya Allah, barudak nu jahil. Tapi pernah oge lamun pantona muka sami WCG nya lamun pantona buka berarti tandana eueuh jalmian. Sabalikna tinu tadi wah bapak raripuh ti bumi lulumpatan dah yang BAB. Poe kene pas bapak asup salengka ternyata di jero aya nu ngomong aya anjang. Ternyata di jero teh aya nu keur BAB aki-aki. Bapak balik deui. Oh mangga tuh Ki bereskeun we heula. Aki-aki beres, bapak masuk ditutupan. Bapak masuk ditutupan. Tapi bapak pernah eta ditutupan mah ditutupan, tapi pas berang-berang gede angin. Pak kieu karung geleber. Atuh ketinggalan rarai bapak teh, aya nu ngalewat. Pak, hai. Aya nu ngalewat nepi ka ngahajakeun nanya. Pak nuju naon? Ya biasanya nuju gegero. Padahal mah nuju tadi teh ya. Padahal mah nuju tadi teh ya. Lamun di WC tempat BAB sabaraha urang nu asup? Saurang. Moal bisa dua dah tempat lagi kan? Hiji. Tapi di bag-bagan bisa nyampe lebih dari hiji, lebih dari dua. Berjamaah modal. Nah bisa berjamaah kapan berbuat tinawi di belah kiri hiji, di belah kanan hiji, kadang di luar naoge dina abi pan lempangna kana awi tilu tah. Dina lempang ge sok aya anu keur BAB. Bapak ka dieu, walah geus pinuh berjamaah ieu. Ek diasupan ku bapak teh sok sieun san, wah borogot eta awi kabeh. Pernah sumpah bapak mah, ku bapak berarti pernah dipidokeun bag-bagana kita. Nepi kan pernah anu tiluan eta berjamaah. Ada yang mau bapak dialukan bercobek ya. Lain bapak mah punten bapak mah lain jorok tapi da emang nya lain jorok bapak. Lamun we bapak sok tepetan di lancingan sok dibuka itu sok dikaitkeun dina awi. Dina ai di WC ngareuna bersih urang naon. Ai di bag-bagan pas dipakekeun asa garanat pas dibuka teh wah katingali aya hileud keur ngap-ngapan ngapeun. Kieu. Ku sabab bapak garatel. Hileud lieureun gitunya. Tapi pernah oge di WC mah jarang aya kecelakaan tapi suka kadang-kadang aya nu gebisnya. Aya nu gebis tapi kudu hati-hati aya ka WC kudu hati-hati. Bapak oge pernah
BAB beres. Pan ai dina bag-bagan teh awi, aya awi teh lila-lila mah sobobonya anu dipain ke pagar geus lila geus eueuhnya, geus bobo. Aya awi ngajejer, pas aya nu boboan. Wah, patah geus diinget-inget aya bobo teh rapuh. Wah, moal ditincek pas keur BAB kan rusuh. Aing tos teh da anu ngadaguani di luar pas kieu kubra asup ka sampean bapak asup. Ya. Kapaksa BAB heula raripuh. Yakin kan dia tak pernah berem. Nyaan mah bapak mah serius, bukan kisah palsu, bukan kisah fiksi tapi kisah nyata. Bapak pernah digebrus gara-gara tos BAB. Beuh ka dia tah. Akhirnya parlih we ieu nya. Tapi di rangkaian cerita tadi aya nu paling menyedihkan. Aya nu paling bukan banyak ya nu menyedihkannya. Salah satuna da ya. Lamun di WC BAB tinggal cebor. Ai di eta mah ai di balong mah sok aya lawan lauknya. Cemplung, tahleuh lamun laukna nilem jati pada bahawa kita nu berdeding bawal. Pang bari kejebukan kita maut tadi saya juga waterboom. Cemplung bawal kejebuk. Jika benar jika waterboom, bapak malin bohongan. Bahkan bapak tak paling paling rudat, tapi di rangkaian cerita tadi paling rudat pas bapak asup ke bag-bagan, pas erek BAB dina awi teh aya odading 2 siki. Di semua hari dong, wah gas odading lamun cek bahasa Inggris nama kokopet. Mun geus aya kokopet geus bapak mah balik deui teu jadi kadinya na oge. Bahkan nu tadina hayang BAB ge jadi teu hayang. Serius tak bapak mah nya. Sekian cerita bag-bagan ti bapak, mudah-mudahan teu aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. myself. Take me right back to the start.